Aing mah kali kieu kaduhung sakola. PRT bawa teh lieur pokona mah bari ngukil. Anu eta budak kunaonnya munjik amak-amakan sagala. Kunaon budak teh? Ari mah teh kunaon ngaran ambek-ambekan kitu. Ieu tuh tingali tugas loba kieu lieur ih. Ngerjakeun naon tugas naon cik Bahasa Sunda sih mah apal teh tah. Naon so. Anak mau naon bahasa Sunda teh. Anak mau teuing atuh naonnya. Kumaha ieu mah ditanya teh. Ari anak anjing. Ngomong gitu. Anak anjing. Ieu mah Teu kumaha apa? gulungan acan. Ayeuna nama atuh kieu we. Urang nanyakeun we nama lah kanu apal atuh. Sok atuh ku si mah tapi tah. Cara baliknya. Atuh da balik si mah ame gawe. Astagfirullah ka indung teh para kanita. Ieu mah boga anak tara sih atuh urang teh. Urang minta heula kanu bisa sugan. Waka ka dieu sakedeung heura. Aya naon keruan wae? Dek naon? Dek mere? Ka dieu sakedeung. Aya perlu. Ka dieu guru ieu aya perlu lah ieu. Diajar deui sakola deui guru lah. Aya naon nanyakeun naon? Ieu nanyakeun boga PR ayo di jero meni oge tong di dieu loba jelema di dieu. Iya. Oh. Ieu wa. Ieu teh urang teh boga budak teh boga tugas ieu titah geus sia nu kieu. Da teu apa ari urang mah sok emang si wa akal lah sugan apal ieu lah. Aing buka PR naon eta tuh mun mulai buka anak teh gitu-gitu wae teu bisa. Ieu PR teh bahasa Sunda. Ari urang mah da kumahanya bahasa Sunda teh teu pati nyararaho lah. Sok si wa sugan meureungan apal si wa pada geus kolot. Ieu entong boro bahasa Sunda. Budak urang Arab oge pinter bahasa Arab lah urang Sunda teh bisa. Deh ku urang kesian. Sok, naon bejaan hiji-hijina. Tah ieu nu kahiji teh ngaranna teh nanyakeun teh naon anak mau. Ari anak mau teh naon lah. Alah anak mau teh mun teh salah mah Nggak mikir teh. Aden lah, sok. Aden anak mau mah. Kan si Aden mah budak itu teh ya. Eta mah anak itu atau enak sok Aden tuliskeun. Si Aden. Aden. Geus. Geus. Nah, ayeuna nu kadua. Kadua naon eta? Anak anjing. Doraka. Doraka dorang tina nangka. Anjing teh kiri. Kiri kanan. Kiri. Oh, kiri. Naon eta nu sok muka hiji? Anak anu katilu ieu ting anak naon ieu ke orang meriksa dulu. Anak kuda. Anak kuda mun teu salah mah naonnya anu panonna ka jero teh blok anak kuda teh Bloon. blok sok blok. Tah ieu tuluy deui anu katuluina teh anak ayam. Lah bukan anak ayam doang. Oh anak ayam mun teu salah mah naonnya naon teh Tinggal juga teh. lauk gitu naonnya Lo mah atuh beurang digoreng. naonnya anak ayam teh ciak asana mah Ciak itu. ciak anak ayam teh Ci, tuliskeun heula ciak. kok kembali sok ciak tuliskeun kembali kata budak ieu lah Tah akhirnya terakhir. Anak lancah. anak naon anak lancah Anak lancah. anak lancah teh mun teu salah mah anak lancah mah gelarnya anak lancah lamun teu salah Spiderman lah